Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng wengi penak deui sareng Kang Aritnya dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu tos maneh dicandak ku Kang Arit. Ayeuna teh mitra bade nyandak lalakon enggal margi lalakon atanapi judul anak yatim piatu panos tamatnya. Ayeuna dilajengkeun kana acara dongeng anu judulna Tunggara. Nanging mitra-mitra sadayana di mana bae ayana satu acana ieu dongeng dikawitan, Kang Arit seja nyuhunkeun hapunten anu kasuhun. Boh bilih dina lalakon dongeng ieu aya anu kasabit nami boh nuju alit, boh ayeuna nuju dewasa. Kasebat asma nami gelar padumukan lalampahan hapunten mitra-mitra sakali di hapunten anu kasuhun. Kang Arit teu aya mina tujuan sinir sampir ka saha bae eta mah pas kalarasan we panginten nya. Hapunten sakali deui. Datang tosna namina dongeng mah sok aya wae nu kasebat kasabitnya. Bodana din laku atanapi naon. Pada datai tujuan kadinya Kang Arit teh benten upami sareng ngritik oknum-oknum gitunya oknum pejabat eta mah langsung ditogmolkeun. Upami masalah sinir sampir mah duh Kang Arit teh pisan-pisannya. Sareng Kang Arit bade nganuhunkeun ka mitra-mitra anu tos ngarojong kana ieu acara dongeng Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tingkana waktu sumangga ieu acara dongeng Sunda Tunggara urang kawitan bae. Dar hawa subuh meuni karasa nyecep tiris lain dikieuna. Katambah harita keur meujehna usum halodo panjang. Panari keur musim halodo mah watekna teh tiris ngagibrig ari isuk-isuk teh. Nyecep kana sum-sum kana balung, matak norok tok kana gado. Dampaleungeun karasa baal. Lamun keur hayang ngahaneutan teh nya dampaleungeun teh sok digosok-gosok, sok digosrokeun karasa haneut. Mangkilang make baju teh dirangkep. Make baju ge sadua-dua da hayang haneut teh can make jaket tapi anger we aya keneh tiris mah. Harita di hiji pasar keur meujehna rame. Ramena pasar teh timimiti jam 1 nya jam 1 jam 2 we tapi rata-rata mah ti jam 1 ge anu rek daragang geus persiapan dina mobil. Anu balanja meuni walawiri pabaliut. Bari kituna teh nalawar barang anu rek dibeulina. Anu nawar jeung nu nawarkeun barang meuni raeng, pukpok itu ieu pukpok. Ari anu daragang loba pisan, boh di jero pasar, boh di sisi jalan atawa di emper jalan. Tapi da lolobana mah di emper jalan. Ngampar di jalan soalna anu balalanya teh ari ka jero pasar mah rata-rata marales. Hiji ku jauhna, nomor kaduana nya memang teu genah, dukdekna ari di luar mah genah. Deung ari keur usum halodo kieu mah eta palaba usum hujan jeung bebelekukan jeung bau kurang-kurang mah matak males lamun rek balanja ka jero pasar. Jeung ari anu teu boga jongko mah biasa we mitra ngampar di handap nyaeta di jalan diamparan ku karung. Sok ibu sokna tah sok kentang boleh sok mengpeng aya sok si ajojing sok si mana lagi tah hui boleh
woi Cilemu, woi si Mandarin pokona mah si ngeunaheun hui engko busuk engko na bu engko worto sok dimurahkeun sok dimurah mere sawareh baelah keur calon mitoha kitu cek nu nalawarkeun barang. Rupa-rupa dagangan anu dijual ti mimiti sayuran, bubuahan, daging, pakaian, sagala dahareun pokona mah aya ngaranna di pasar. Ari anu balanja mitra-mitra rupa-rupa, aya anu keur jualeun deui nyaeta anu ngawalarung diri lemburna, aya anu keur pakeun hajat da harita memang keur musim rame kuno hajat, aya oge anu ngahaja keur kaperluan sapopoe da cenah ari meuli di pasar jeung di warung mah sok beda hargana. Panku beda 1000 atau 500 ge lumayan. Jeung ari di pasar mah loba piliheun. Sanajan teu bisa nganyuk oge nya lumayan we atuh aya leuwihna teh boga-boga keur jajan budak. Mang sabaraha ieu wortel sakantongna? Kitu cek hiji ibu-ibu anu nawar wortel. Oh, eta sakantongna 5.000 neng. Sok. Tuh wortel teh pararanjang karoneng kieu. Aja mang mah. Wortel teh da langsung ti kebonna. Oh, ti kebonna nah mang ngebon. Wai lain mang ngebonna batur we mang mah meuli. Mang sok ka kebon meulina di kebon. Oh. Sok neng milih heula kadinya kalem jeung mamang mah. Sabaraha kantong neng periogina? Kitu cek si mang. Mang teu kedah seur-seur. Sabaraha ieu sa kantongna? Biasa neng. Ari wortel mah tibala ge 4.000 sok sakantong 4.000. Kitu cek si emang. Aduh, meni awis atuh mang tong 4.000 3.000 we nya. Kitu cek si ibu nawar. Aduh, sakitu mah tuh jenisna ge teh can kagentosan neng. Apunten. Kitu cek si emang. Atuh geus kitu maleos si ibu eta ngaleos. Terus neangan deui mapai deui neangan kaperluan anu rek dibeulina. Sok wortel engko kentang buncis kacang tah sok dimurahkeun. Kitu cek si mang. Terus nanawarkeun barangna. Sok ibu daging hayam, daging sapi mangga sok. Tuh salaleger kieu. Kitu cek tukang daging sarua nawarkeun barangna. Sayang anak disayang. Nu teu meuli barang emang berarti teu sayang anak. Sak sayang anak. Jajan awet pisan. Sak jajan awet sayang anak. Buah. Mangga buah. Sok dimirahkeun sakilona 7.000 buah mangga buah. Kitu ramena di pasar bari pabaliut kunu balanja. Anu nongeng, anu cingogo, anu nangtung, anu merong, rupa-rupa we pokona pikara resepeun di pasar mah. Ari belaken caeun jalan loba
anu dagang gehu cai kopi kue balok aya deui anu keur ngararopi ngahaja geus balanya teh tuluy nyanet puguh we atuh keur tiris minum ci kopi make kue balok cing pak eta kopina hiji pak aduh nah sigana mah keur tiris kieu mah kitu cek salah sahiji jalma anu rek jajan kopi. Oh, mangga colik Kang, mangga masuk sok colik. Keur kitu aya nu gegerewekan bari jamret-jamretan. Atuh nu keur balanja, anu keur milih, anu keur laleumpang. Kabehanan lagi nyalampeurkeun. Aya naon Bu, aya naon? Nya Bu, aya naon? Ieu aya naon? Kitu cek salah sahiji lalaki nanya ka si ibu. Nyata si ibu anu kajamretan. Aduh bapak, abdi kajamretan tuh kaditu jelema nalumpat. Atuh sararea purber ngunag eta si jamret anu dituduhkeun ku si ibu teh. Jalma ngalaliut bari naranyakeun dijamret naon eusina dibejakeun ku si ibu teh kantong warnana pink jerona aya KTP cenah aya duit keur balanja. Kumaha Bu lupatna ka mana kitu ceuk hiji budak nyata budak ora anu kakara jol kadinya nanya ka si ibu kaditu jang tuh kakulon kitu cek si ibu bari nunjuk ka belah kulon. Atuh anu aya di dinya burber lalumpatan maksudna mah arek ngudag jamret. Kituna teh bari gegeron jamrot ewok. Tapi da jamret ge meureun leuwih pinter jeung keur ditangtayungan we ku nu kawasa. Dina mangsa ayeuna maena teu beunang. Jeung sigana mah jamret teh meureun geus nyumput atawa disumputkeun ku baturna. Dan kitu mah rata-rata berkelompok nya mitra-mitra. Harita teh mitra-mitra harga bebelian teh emang keur meujeuhna mahal. Da dina tahun harita dolar teh keur naek nya otomatis lamun harga dolar naek ngaruh pisan kana harga pang-pangna mah kana harga elektronik, model TV, kendaraan jeung kanu sejena. Pokona mah anu intina ekspor jeung anu sifatna di belina atawa meunang ekspor ti luar pasti harga bakal tarik. Jadi pengaruh harga di urang mah masih keneh terpengaruh ku naik turuna harga dolar. Dolar naik pasti harga-hargaan naranaek. Ari toko elektronik mah bukana teh biasa sok rada beurangnya jam 8 jam 9 gitu ilaharna mah. Jarang elektronik anu muka subuh-subuh komo peuting-peuting mah. Harita ge pan toko teh rajeg jara rangkung anu 2 lantai 3 lantai. Rupa-rupa di toko TV, elektronik, kulkas, lemari es, pakaian rupa-rupa. Jeung ari anu cerdas mah pamikiranana jeung boga modal. Loba anu sok jual beli dolar. Pas dolar harga turun gancang meuli. Pas dolar naik gancang dijual. Pan geus puguh kauntunganana
artina $1 ge mencekil atuh. Eta ge anu keur boga modal, keur nu boga duit nya ari nu keur kere mah boro-boro keur meuli dolar. Geus sapopoe ge hampir sakaratul maut atuh mikiran risiko anu sakitu marahalna. Harita aya hiji lalaki umurna kana 45 tahunan, ari ngaranna Mang Sadut. Ari landianana teh nyaeta Sadut Dolar. Da Mang Sadut Dolar sok disebut ku babaturanna kitu pada umumna. Boh kuno di jero apakana mah kuno geus warauheun mah dipanggilnya di geroana teh dipanggilna teh Sadut Dolar. Nah make disebut Sadut Dolar sabab lamun aya nu nanya ka manehna sok dijawab rek mana Mang, biasa urang rek muru dolar, biasa cenah ingin mengejar dolar. Akhirnya jadi kacapangan, jadi paribasa nya dilani we Mang Sadut Dolar. Ari Mang Sadut Dolar teh mitra-mitra tukang punggal panggul barang dina mobil ka jero pasar atawa ti jero pasar kaluar. Lamun aya mobil anu turun anu moa barang ti engkol kentang segala macam nya sok dipanggulna teh ku Mang Sadut, nyata Mang Sadut Dolar. Sok diborong eta teh lamun sakol buntung tapi teu kusorangan. Dan kuli punggal panggul di pasar teh wah pohara atuh. Jeung lamun kusorangan mah dak pasti kabayang ripu. Yang dina ngaborong nage dah memang teu mahal. Kopi jiki kitu cek Mang Sadut Dolar bari gek diuk dina bangku. Kop Mang Sadut Dolar kana gehu dihuapkeun mendingan samelawak pisan. Gehu teh mendingan dalila ketap langsung diteureuy. Iya Jang kopina kitu cek si Aki bari mikeun kopi kap ku Mang Sadut Dolar ditampanan. Kumaha Jang rame di pasar teh? Kitu cek si Aki nanya ka Mang Sadut Dolar. Ya rame mah rame atuh Ki. Ame enggak poe ge ngapeting ge rame. Rame kuno balanja. Rame kuno dagang, rame ku copet, rame ku jamrat. Pokona mah rame pisan. Atak eur kana sirah. Tono jeung aon. Tapi sanajan kuring unggal poe papangi jeung nu balanja. Pandake ge apal sorangan. Kuring teh geus tahunan buburu bunga panggul teh. Da teu warawuh, warawuh we jeung nu balanja teh. Heran, cacak-cacak unggal poe. Kitu cek Mang Sadut Dolar. Aki mah lain nanyakeun rame kuno balanja jeung anu daragang. Yang ari hayang wawuh mah atuh sok we kenalan. Gampang kenalan sakali ge wawuh. Jeung anu dimaksud ku Aki teh naha? Menang duit dina poe ayeuna atau peuting ayeuna loba. Kitu maksud Aki mah. Ai nanyakeun rame jeung teu ramena, ai rame mah nya ame ngaran di pasar. Komo lamun diduruk mah haneuteun, kitu cek si Aki. Rada camberut, menang jawaban kitu ti Mang Sadut Dolar teh. Wah, lamun pertanyaan anak kitu mah kaharti ku kuring.
Daki mah tadi nanyakeun anak rame teu Jang. Rame teu? Nya kuring ge ngajawaban pasti rame. Lamun kitu mah aki nanyakeun kumaha? Poe ayeuna menang sabaraha juta, menang sabaraha triliun, menang sabaraha miliar, dijawab ku kuring teh. Yang justru eta ki geus tilu poe. Sepi pisan ki. Duh kumaha ieu usaha? Ngasaukur menang duit. Ngan saletreun beas teh. Aduh aki ampun. Jeung keur jajan budak teh lain bohong, lain bobohongan ki nyaan. Da lamun teu ngingetkeun kana pangabutuh, geus soream ki punggal panggul teh. Saream. Aki ge apal pan kuring teh lain sapoe dua poe punggal panggul teh. Oh iya tak tibata nekok maka kamar renyul. Ulila-lilana meureunan kitu cek Mang Sadut dolar. Nya wayahna we Jang, cing sabar. Tangarana usaha mah tara anger. Aki ge sarua we keur sepi mah nya sepi. Keur haneuteun nya haneuteun. Keur menang duit gede-gede. Keur eueuh mah nya lapur we. Aki mah geus pogo atuh usaha haneuteun. Aki mah haneuteun wae atuh moal nepikeun katiiseun. Unggal poe pan aki mah jeung hareupan kompor rek tiiseun palebah manana sok ngaleungit rejeki. Gejol Sardut ari ngomong teh. Ari kompor mah nya haneut atuh di mana-mana ge. Lain haneut deui panas. Komo dipake ngaduruk sirah maneh mah. Kitu cek si aki deui. Keheul pisan lain dikieuna. Justru eta aki beteung lapar. Ari beteung lapar mah teu cukup ku sabar. Teu cukup ku sabar jeung tawakal. Anger we beteung kurubukan mah. Komo pas di imah heuk teu boga beas. Budak cirik. Bari nyari beteung. Nu gede nyeri beteung, nu leutik hayang jajan. Duit teu boga. Nah matak ngarasola hirup teh. Memang ki ari ku ngomong mah nya babari. Kudu sabar, kudu tawakal. Na beteung mah anger we. Teu bisa ku sabar. Tangtungna ge kudu ku ejo, lain ku sabar. Kitu cek Mang Sadut dolar. Jeung laheung ki lamun awak keur sehat mah ya bisa we kurah koreh mah tuh. Boh kurah koreh di pasar, boh kurah koreh di lemur. Iya pas awak gering. Aduh hate teh. Asa digerihan ku hinis sarki. Ngeta ku hinis. Ku siret meureun sigana mah. Ku nyeri-nyerina hate. Rek menta wae kami toha. Daerah tuh. Ai hayang ngapoe mah. Kata makan mitoha ge sarua. Jelema teu boga ki. Tukang buburu ngabedug. Bedug ka sawah. Ngaramet. Eta ge mun anu nitah nya eueuh mah ti mana. Da mitoha geus karolot. Hari nganyukan ka warung, geus tara dibere ki. Hutang masih keneng gede, nu teu lacan dibayar. Ari ngatdut-dut gawe nganyuk mah meureunnan da.
piraku nu boga warung ge nomokan hayo we. Da meureung kuring teh lain barayana tukang warung. Kitu ceuk Mang Sadut Dolar deui. Ih, memang Jang. Ngomong sabar teh lain nganu harti sabar bari cicing. Atau lamun dihartikeun kadinya mah tak ripuh. Sabar jeung nasib. Nah, sabar jeung nasib deh. Urang lain kudu loba cicing ngahuleng atawa saeutik-eutik nyalahkeun nasib. Saeutik-eutik nasib. Atau lamun saeutik-eutik nasib mah modal dina salana ge nasib. Eta mah lain nasib, indit kacai. Kitu ceuk si Aki bari ngahehe. Kieu dong mamawa kana agama. Uring mah tada paek kana agama teh. Si salah. Tong mau agama ke. Eswe urang mah tukang kuli ngobrol kuli we. Kitu cek Mang Sadut Dolar. Iya Ujang. Agama mah penting. Lamun urang teu boga agama, kumaha jadina? Hirup ka sasar atuh. Kitu cek si Aki. Kieu lieur ah. Jangan sebarang. Sebarang ieu teh teu karasa. Nah ku ngobrol mah lah. Kituna teh Mang Sadut Dolar bari mayar urut jajan. Anu saterusna Mang Sadut Dolar tuluy mulang ka lemburna atawa ka imahna. Ari Mang Sadut Dolar rumah tanggana geus cukup lila. Da eta we boga budak geus 4. Ari nu panggedena awewe. Dalamun dituluykeun mah sakolana ayeuna teh geus kaluar ti SMA. Nya kusabab teu boga biaya kapaksa sakolana teh nepikeun ka SD. Ari anu katilu jeung anu bungsu mah masih keneh sakola nyaeta di SD keneh. Anu katilu kelas genep, ari anu bungsu kelas 2. Eta ge Mang Sadut Dolar hayang pisan neruskeun sakola anu bungsu. Cenah ulah nepikeun ka kabeh we, nepikeun ka di SD kabeh. Sened meni kabeh disened cenah. Hayang we nepikeun ka semep gitu atau sema. Ari ngaranna pamajikanana nyaeta Bisari. Ari budak panggedena ngaranna Nyitati. Ari Nyitati geus parawan umurna ayeuna teh nincak kana 22 tahun. Budak teh kacida solehahna. Tur singer. Sapopoe teh mantuan anu jadi indungna. Dimimiti nyusuhan baju manehna, adi-adina, indung bapana, ngumah wadah, nyangu. Kabeh anana ku Nyitati. Nyitati kacida rape kanana. Ari Nyitati di kampung eta, kaasup bentangna. Disebutna ge panggeulisna. Loba lalaki anu hayangeun ngan Nyitati can minat hayang rumah tangga. Boro-boro mikiran rumah tangga. Anu puguh mah manehna hayang boga gawe heula, hayang mantuan ka indungna jeung bapana. Ari kawin mah cenah gampang, tapi indung bapa katalangsara piraku rek cicing. Jeung Nyitati sebenarnya mah jago dina bela diri. Manehna sok diajar silat ka Aki Tanjung. Dina diajar silatna teh tarencepan.
Indung bapana sama sekali teu apaleun yen anakna sok diajar silat kaki Tanjung. Jeung dina diajarna ge penting we. Jadi lamun tos beres ngaos Nyi Tati mah sok langsung ka imahna Aki Tanjung. Ngan kusabab Nyi Tati mah jelemana teu sombong, teu hayang boga pangarti kanyahoan ku batur, tong borok ku batur ku indung bapana ge embungeun. Teu hayang we pokona mah. Estuning boga pangabisan teh hayang rarencapan. Eta ge ku Bisari sok ditanya, naha cenah ari balik ngaos sok peuting. Pan ari indung masuk hariwang. Lain nanaon bari pangkan awewe bari geus parawan. Lain nanaon bisi aya kajadian anu teu dipikayang. Ceuk Nyi Tati, biasa mamah ngadares heula cenah. Lamun teu ngadares teh kan atuh bade iraha tiasana abdi. Atuh Bisari geus dikitukeun mah geus tara nanyakeun deui. Nyi Tati diajar silatna ka Ki Tanjung geus cukup lila. Ari dina jurus Nyi Tati geus kapi banda. Nya Aki Tanjung ari jurus mah geus beres ngan ari nepikeun ka mere ajian mah atawa kalimah masih keneh acan wanieun, masih keneh hariwang. Sanajan ku Aki Tanjung kan nilai ieu budak teh alus. Ngan pan beda deui ceuk Aki Tanjung ayeuna mah zamanna geus beda jeung baheula. Ari anu kadua ngaranna Ujang Surip. Tapi dipanggilna mah Ujang we ku indung bapana teh. Kadang-kadang sok dipanggil Surip atawa Ujang sekaligus Ujang Surip kumaha hayangna we indung bapana teh. Ari anu katilu ngaranna Jang Maman. Ari anu bungsu ngaranna Jang Ede. Tapi sok di dede-dede. Pedah meureun ka bungsu meureun pangleutikna anu didungna di nengnek. Padahal mah da ngaran indung bapa mah kanu kumaha-kumaha ge nya mitra-mitra sami wae. Ari ngaran kolot mah kanu bangor nya ku bangorna, kanu bager nya kanu bageurna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodoh nya ku bodona. Jeung salilana ge ari ngaran kolot mah teu waleh hariwang kanu jadi anak. Da rata-rata jarang anu bener-bener mikanya ka indung ka bapa, tapi mikanya teh ka urang we ka anak sorangan. Eta mah pangintennya tos aturan hukum alam kitu. Jarang nu nyaah ka luhur tapi nyaah mah ka handap. Ari ngaranna lemburna nyaeta lembur Cimelang. Ari lembur Cimelang atau kampung Cimelang nya perekonomianna cukup sedeng jeung da rata-rata arusana teh ka pabrik seseueurna mah mitra-mitra bangsa PNS mah ASN gitu nya. Tiasa dietang aya mah aya di kampung Cimelang tapi da teu seueur-seueur teuing. Pengusaha ge aya boh kana icalan di pasar, boh kana kaen pakaian seueur. Teu sakedik anu sangsara balangsak ge seueur. Harita Mang Sadut dolar geus nepi ka imahna. Terus Mang Sadut asup ka jero imah. Harita di jero nyata di jero imah kadenge barudak teh meni recet. Pang nama anu katilu jeung nu kaopat malu budak teh laleutik keneh. Buntreng pasea tina masalah naon we komo isuk-isuk mah pan rek indit sakola. Jadi geus biasa lamun isuk-isuk teh sok griweuh
sok rame jeung sep waktosna.